Ayeuna teh asa tugas matematikanya. Oh, tugas anu ti bukan teh ya. Can dikerjakeun pan. Ih, dipariksa moalnya. Rizka jeung Sasa karek inget aya tugas matematika nu can dikerjakeun. Kalau we da bukan mah kan mau nyareka di kamari kan teu pernah naon. Iya sih, da bukenina tara ingetan tugas, tapi itu tuh si Suci sok ingetan wae. Oh, gitu. Tapi mana lamun minang-minang teh ngerjakeun mah, kayak bisa dicari Pak. Kumaha atuh rek dikerjakeun ayeuna, moal kaburu. Kieu we, beneran we si Suci, satana kan sok beres wae tugasna. Ah, mau bere. Aing teh kumaha deui daripada dicarekan. Juksa. Ah, ambil urang deui. Ya tuh, dasa sama cantik. Ya tuh bareng-bareng. Ya tuh. Alia, Sasa, jeung Rizka nyamperkeun Suci nu diuk di bangku panghareupna. Suci aya tugas matematika ti buku ini tos beres. Nah, aya naon kitu? Cik ninggal ka jiwa hukum. Kan kamari pas ninggali tugas bahasa Indonesia mah rek ninggali. Andong kieu atuh pambalan. Babalak teh kitu. Suci atuh anu baik, ninggal we sakali deui. Pas Alia jeung babaturana keur ngoloh Suci jang mere jawaban matematika, datang Bu Kenny ka kelas. Belecir barudak di kelas nu keur kada itu ka dieu lalumpatan ka bangku masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. Sok edah geura cara Ali di bangku masing-masing. Alia, Rizka, sareng Sasa nuju naon? Edah geura cara Ali. Bu, ieu tugas matematika nu mingguan kamari. Oh nya sok karepelkeun di dieu. Barudak lain di kelas pada ngumpulkeun tugas iwal Alia, Rizka, jeung Suci. Ah, kumaha tuh can dikerjakeun? Cicing gawe da bukan dina can nyada. Ieu nahan sakieu we teu acarnya. Buban nu ti luar teh asa ngumpulkeun. Sok atuh aya kalau ngumpulkeun di dieu urang ngumpulkeun anu daftar nilai. Bu abi mah teu acar. Abi ge sami teu acar, Bu. Nah, teu acar dikerjakeun deui Alia tos can. Abi teh can bu kamari aya keperyogian. Alia jeung babaturana kadaon alesan ka Bu Kenny. Saperyogian naon atuh? Kan tugasna tos di mingguan kamari. Ayeuna mah deui kumaha sih? Dikerjakeun ayeuna we nya, Bu. Ah, teu biasa kitu. Kieu we atuh. Anu tugasna teu acan dikerjakeun, ayeuna kudu diberi tambahan deui nya tugasna ieu cenah. Ah, Bu nah kitu. Nah, atuh can dikerjakeun. Geus kitu, poe eta Alia jeung babaturanana ditambahan deui tugasna jadi leuwih loba tibatan murid lain damongana tugas nu kamarina teu dikerjakeun. Emang ada buki loba atuh. Nya kerjakeun da kumaha deui ya? Ih, nu ieu mah teu ngarti deui. Da atuh lamun guru ngajelaskeun, kalkan mundutan. Alia, Sasa, jeung Rizka kabingungan kumaha ngerjakeun tugas matematika datara merhatikeun Bu Kenny lamun keur ngajelaskeun. Nu ieu teh dikalikeun ka dieu kan? Ih, eta mah dibagi heula karena dikali. Ah, nu lieur.